ka abeuh seungit hihi. Atuh si Sueb teh geus teu sabar regot wae nyobaan si kopi nah. Nya soal teu geura dicobi apa kana masih mana lagi kopi ibi mah bakal katagihan akang. Regot si kopi teh minum barang diasaan. Alah nah si kopi teh pahit jeung pangset cado teh dan panik pahit jeung pangset. Piraku mang aya si kopi pangset cikan kuing uang asaan. Regot si kopi nu sicelut oge di asaan. Nah atuh bener we sarua rasana teh pahit jeung asin. Puguh we si bibi warung oge mani colohok banget tengah arti kaget ilih nah si kopi teh kumaha gitu rasana piraku pahit jeung pangset mah kapan digulaan ya digulaan. Alah ari bibi kumaha teh pajar si hitam manis si kopi teh nah kalah si hitam pangset nah aja teh cikan saya terpercaya deh buku kedigulaan ya pasti si kopi mah tuh si hitam manis jika masakan ku ibi si bibi jadi penasaran regot ku si bibi si kopi teh dia asaan. Alah nyawa meni pangset yang pahit kieu buah salah ngagulaan kalah make uyah merenya atuh tadi kawer ibi teh daya tadi dapur teh bet aya berit atuh dari kawer ngagebahan berit jadi salah nyokot gula kalah nyokot uyah. Punten pisan ya punten hampura akang ujang hampuru sidiknya pahit pisan jeung pangset. Nah atuh bet aya ya bae buat salah ngagulaan segala rupa. Palingan atuh pangset ari salah ngagulaan mah si bibi mah sok aya bae atuh. Aduh punten pisan keun we urang damelkeun deui ku ibinya mau ayeuna mau lepat ngagulaan antos saya sakedap cek si bibi bari budak giru ngajieunkeun deui ci kopi teh ku musila geus tarojol deui bari mawa ci kopi dina baki. Tamangga geura dicobi melempar manggis dilempar randa ieu bibi mah mangga dicobi geura dijamin manis si mana lagi. Enya jika bibi najan randa tapi si hitam manis sok geura akang geura dicobi ujah cikan uang asaan uang icip nah bener si kopi teh si hitam manis kawa si nyai regot kiwari teh diicip diasaan deui ku si Sueb bener we karasa amis. Kumaha mang amis aya nama eta si kopi teh anu cek si bibi masih hitam manis si mana lagi. Nyajang bener aya nama amis teh pangset berarti si bibi teh teh salah ngagulaan kiwari bener make gula. Tuh kan nya amis kan ayeuna mah da teu salah ngagulaan akang. Kumaha rasana si kopi ibi pasti bakal ketagihan. Nya pokoknya mah mantap betul. Sokomo lamun si bibi alias si nyai si hitam manis alah nuhun we ari ka anggo mah. Aduh sok atuh udah dileueut tah aya ulen aya papais oge eta aya apem nya alah pangcobaan kan kada we bisi salah ngasupkeun bisi papais teh diisian kudu lain-lain nyante mangga we sok geura raosan. Geus kitu mah atuh eta si Sueb yang silu teh ngadon ngopi we sekali dahar bari ngobrol kela ieu teh sapertosan urang dieu jigana mah saha di mana bari ka mana cek eta si bibi warung tumanya ka Bang Sueb jeung si Selut uing teh ti lembur Campaka bi
buku ngahaja datang ka ieu lembur teh rek nepungan pupuh ieu lembur anu cenah nolahna teh bah iya cenah. Belah mana imahna teh bi? Palingan atuh dan meninga teh si Ujang teh jadi ti lembur Campaka beri pangan bah iya. Sumuhun da pupuh lembur ieu teh namina teh bah iya. Kalah saha teh Ujang teh? Abdi mah selud tah ieu batur uing namina Mang Sueb. Oh jadi itu jang selu sareng Mang Suebnya. Ngaran kuring Den Sueb lain Mang Sueb. Susi selu dari tate manehna teh mencerong ka Mang Sueb. Nah naon cenah maksudna bari ngagukeun ngaran Den Sueb segala rupa. Cicing pugu ngaran kuring teh bi Den Sueb saha kuring teh juragan di lembur Campaka. Jadi itu yang seru sareng Dan Sueb nya bade aya naon pangan kebah iya nah wargina kitu. Sanes bi pugu uing teh datang ka dieu teh ngahaja da eta diangkir ku urang dieu. Kamari teh kadongkapan Kang saha janangan teh deui Kang Uman kitu deui Mang Memet anu cenah di ieu lembur teh meunang gangguan ti makhluk halus nyaeta tuyul. Tah ku kituna ku kieuna uing duaan datang ka dieu teh rek nulungan urang dieu miluna rekahan nyangkalak eta tuyul. Tah kitu bi. Kitu ku tantenya. Berarti jang selut sarenggan Sueb teh jami tiasa atanapi isuk disarabut naon teh para panaror mah nya paranormal ya. Nya tapi kuring mah lain paranormal jalma biasa we lah. Tah kitu susuganan we bisa newak eta tuyul bi. Sabenerna akang mah rianti juragan oge bisa ngubaran gitu di ahli kana pergaiban malah bisa newak jurig ngabungkeulek segala rupa. Kitu ku tante nya nuhun we atuh agan ditepangkeun sareng abi. Ugu kena res pisan di lembur teh teh gunjug-gunjrun kasadang geus dilaya tuyul ting saha teh boga-bogana mah. Ugu oge unggal poe teh meh nya muhun meh unggal poe teu waleh kalengitan duit ibi oge da eta we kungsi ditundana jero kutang teh duit teh ngarah teu leungit. Tapi dasar si tuyul kurang ajar si kasebelan. Nah kumaha kitu eta duit ditunda dina kutang nah dipaok atau henteu. Ari agan puge tetep we duit teh leungit malah mah lian ti leungit duit dasar si kurang ajar si kasebelan. Da eta si tuyul teh kapirajeunnan kakalah kakaratak bari nyusu segala rupa untungnya ribut di panglayan susu teh jadi we ukur nyokot di tungkul. Ayaku aneh tuyul teh bet kitu segala rupa. Si bibi mah sok heureuy piraku atuh bi. Ujang bener pisan fakta ieu mah fakta. Jadi belah mana imahna eta bah iya teh tuh paling di itu Ujang dah katingali ka jadi gimana panggedeana pokona mah moal meureuy bagi deui imah nu paling gede. Jadi Ujang jeung Dan Sueb teh rek eta meureun narekahannya. Mudah-mudahan we atuh Ujang teh nya isa ngungkulan eta tuyul da nu ti heula-heula mah loba eta dukun anu kungsi kitu newak eta tuyul tapi kalah ka ngajula Ujang. Nu mampunya kalah ka tuyul bringas pisan tuyul teh cenah jeung kuat tinggalak pisan. Eta we lo aya dukun nu bikin kalumpat bari
kawas anu soak aya deui dukun anu lulumpatan bari di taranjang daweun di bukaan baju aku eta tuyul kurang ajar. Alah kutan teh kitu. Aduh kudu hati-hati jang, tuyulna kuat geningan. Geus loba dukun anu taat, loba dukun anu nepikeun ka kabibirangan. Kitu kutan teh. Aya be eta tuyul teh kuat. Nyakeun we lah, uing mah moal mundur. Pasti ku uing ditarekahan atuh. Gan ya tenang we, agan ge moal cicingeun ku agan eta tuyul bakal dikedewek, bakal dicangkalak. Sabab ari kuring mah apal kana kalemahan tuyul. Nya kumaha kitu kalemahan tuyul teh? Abi yang terang akang. Ari tuyul mah kapan kawas budak tangtu resep nage kana cocokan. Kene ku akang henteu bakal dirayu heula sina nyampeurkeun rek neangan keuyeub atawa neangan kuuk sing nyawa keuyeub jeung kuuk tah lamun geus anteng nyawa keuyeub jeung kuuk ku akang rek ditewak rek dirungkuk make kecerik. Gampang pisan newak si tuyul mah. Oh jadi kitunya Gan. Atuh agan mah bisaan bener. Dewak tuyul rek dipancing ku cocokan, rek dibere keuyeub jeung kuuk sagala. Ya kitu pisan akang teh atuh gan sueb. Mudah-mudahan we atunya tiasa kacangkalak agan. Kan kada hilap mitos reng-sereng kalang eta tuyul. Diaturan linggih we di bumi Ibi kitu bilih bade ngambil leungkeun ka Ibi. Bade abi mah rela gitu. Bade di dua bade di tilu oge ku agan mah. Dian 7 juragan aya katiasa geuning. Ya tenang we Nyai, lamun akang geus beres atawa reng alias rengse dewak eta tuyul tangtu akang bakal datang di ka dieu bakal ngalamar maksudnya tapi nah bener si Nyai teh can boga papacangan. Ulah teu percaya akang abi mah masih kene lengoh, masih kene singa malahan mah can boga budak akang. Ya harus atuh ari kitu mah harus pisan. Ayo Kang. Salah. Hayu agan. Urang ka itu atuh nepungan heula bahia ngarah puguh. Urang teh tangtu kudu nepungan heula pupuh lembur. Nya hayu euy, hayu. Teu geus kitu mah si Selut teh pamitan we kana boga warung bari mayar urut dahar. Maraneuna teh ngajug-jug ka imahna pupuh lembur nu ngalelah bahia. Jadi ajeuna bae bade ka itunya ka bahia. Enya bi dikantun heula atuh. Enya sok mangga. Dikantun heula ku Kakang. Antosan dina waktosna nyi. Mangga Kang Sueb diantos. Buana tinggal leos. Leumbang we muru ka imahna bahia anu teu pati jauh ti warung. Barang tepi ka imahna bahia kadatangna teh dibagiakeun ku bahia. Ke saha teh ieu teh nya? Urang mana bari aya naon datang ka dieu cek bahia. Ngaran uing Selut. Tah ieu batur uing Mang Sueb dongkap ka dieu teh puguh kapanan diulam atanapi diangkir ku Mang Memet sareng jang sahanya poho deui Mang Sueb. Jang uman tak eta ku Kang Uman. Nya syukur bagi aku mah jangan buku ge eta 2 jalma teh ditahan abah pikeun nepungan ka ujang Selut. Anu cenah urang lembur campak anu hebat anu keahlian dina nyangkalak haluk halus. Buku ge lembur abah teh ayeuna teh keur genting keur gujrut sabab aya gangguan ti tuyul
anu salehnya geus ngarasakeun warga lembur. Sumuhun abdi ge parantos kuninga. Aya jabay atuh lembur teh pet diganggu ku tuyul sagala rupa. Nya eta jang. Abah ge bingung. Aya tuyul teh bet maceh-maceh teuing. Jeung eta tuyul teh bisa dicangkalak atawa diusir. Geus loba dukun anu barisa kitu tah lebihkeun ka malunur boleh. Sabab bisa nyangkalak eta tuyul, muka kocap kuat, ogeling khas. Alah kumaha kitu eta tuyul teh operasina na unggal dinten. Ya tanya eta disidik teh unggal poe. Tiap warga lembur teh loba galengitan duit salembar ari unggal poe teuing mah dicokotan salembar. Bareak duitna teh cukup unggal tutundaan mah ludas can bisa ngalah deui. Kurang ajar tas si tuyul teh. Beut mahokan duit urang lembur unggal poe sagala rupa tah. Aduh. Ya insya Allah lah ku abdi balade di tarekahan. Mudah-mudahan we dijabah. Eta tuyul teh tiasa kacangkalak bah. Nya bage. Neureun hareupan ka si Ujang, sabun cenah Ujang aku mesti kabejakeun. Bisa nyangkalak Bagong, siluman Bagong anu kakocapkeun gagah. Sabab beja ngeunaan kejadian di lembur Campaka teh nepi oge ka dieu Jang. Abi mah jami biasa we, teu aya katiasa bah. Namun memanawian we atuh. Eta tuyul teh tiasa dicangkalak. Nya pokona mercayakeun ka Ujang. Ke sakedeungnya lantaran lain dungna sina nyuguhan beda ku dianggurkeun mah. Sekap atuh bah. Keun we bah ulah ngarepotkeun, tapi lamun aya mah sok suguhkeun, mun aya hayam sok geura pencit. Lamun aya domba sok geura pencit, geura suguhkeun lamun aya, lamun eueuh mah ulah diaya-ayakeun. Tah kitu. Keun we urang sayogikeun datang ku kabahan saderek duaan teh merupakeun tamu Abah anu rek bantu kana kasusah urang dieu tangtu we moal dimemorekeun. Mitra waktosna parantos teh nyekapan dinya sakeula urang tuna jajar carita si selut balan siluman baku dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mang saeulangan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.